Bagong teh, huruf teh laku-laku. Saha itu? Wah, awewe ya. Pemanasan abis semangat. Wah, sampurkeun ku aing geus sugane rezeki bisi kapihelaan manten ku bos saeb. Saha maneh? Teh sorangan wae, angku kelong, Mbak. Manya ku kelong emang teh orok gitu. Oh, hampura teh. Pios diukna ieu. Ih, saha maneh nek naon dieu ieu? Henteu hayang kenalan we, yang leuwih akrab. Namina saha teh? Bener, Orang mana teh? orang suka hurip. Oh, pan sami abdi ge didinya. Ih, nek naon deui? Untung sia geulis. Atuh neng ulah galak-galak teuing da mun teu jahat ieu. Sampura. Nyalah teh kuna naon. Nu bener ya teh. Neng urang suka hurip. Nya, Geuning asa jarang upload. pan abdi mah karek we teh pasantren. Oh, pantesan atuh. Pan abdi ge orang suka hurip dulurna Pak RT. Oh, dulurna Pak RT. Nya. Geningan jauh goreng. Ah, meni kitu aing mah. Asa panas teh. Neng di dieu mah mending urang neangan nu ieu yuk. Ka mana? Ka ditu we urang neangan nu tiis. Nek naon lagi cekol-cekol. Ampura teh, ampura. Bos sayap kan. Haun ngalamun di dinya. Bos. Kenaon bos ngalamun we di dieu itu teh. Terus di mana sih, Man? Biasa aing mah. Udah pegawaian aing mah emang ngalamun. Kuliah udah ngalamun wae. Asya tadi terus di mana? Aing pasti imah ieu biar dia aing urut kamari di dukun. Aing tingali tuh meuni daradas kieu. Eta meuni dikuring-kuring dina tanggal palem teh. Ya aing penting teu bisa molor goblok. Capek aing. Gara-gara jelema amang-amang eta nipu ka aing. Jeung dukuna tah goblok dukun cabul eta mah meureunnan nipu we. Main ge teu laku sarua-na geuningan tos urang. Parah sama dukun teh. Pemuda ripuh kenaon sih ada eta? Naon sih datang-datang? Nama aya sia mah tuh ripuh deui meureunnan. Kenaon ieu? Ya tos di marana tuh? Tos ulin aing. Kenaon sih ya? Ya sul aing kamari teh ripuh dah ayeuna tuh. Aing digawean dukun kamari. Ya geus teu boga aman baroloho, mantong ka dukun. Ai sia biasa. Aing biasa. Pan aing teh ikhtiar satadina mah. Aing tadi ikhtiar tong ka dukun atuh ulin dengan awewe. Ka Kudu dukun. kawe oge hese. Makana neangan jalan pintas tadi nama. Ka dukun. Dukun cabul. Nganipu ka aing. Baroloho ka dukun. Geus nama orang ulin hayu neangan awewe jeung aing. Percuma sih emang kadukun oge beungeut ge goreng siga parudan hui. Dah heueuh emang heueuh nah eta. Bukti mana ge sarua awe jarang Goblok mah ka aing Beuteng ong. sia nu keurna sia datang-datang ada ngahina kan. Lain ngahina pan bukti meureun. Lain ngabejaan nu bener malah ngahina ka aing. Pan kumari bukti mah atuh idih. Geus ayeuna mah ayeuna urang ka mana kitu bantuan. Ayeuna hayu ulin. Ulin ka mana teh? Ka mana we hayu? Oh hayu lah. Hayu lah. Jadi daripada ngalamun, Hayu. hayu. Tadi jalan aja. Tuh saya tempat tiis tuh. Nah itu we ayo. Enggak satu jalan. Tong deket-deket. Ih, aing mah. Geus jauh we. Heeh atuh. Ka mana sih sia Samsul?
Cuman itu kena pasieun. 5 tahun. Seorang ngomong. Eta sia. Onyo, sia kena. Pemuda ribu tas di marana ya. Itu sia jeung awewe juga. Ya udah ngelaku atuh. Heula aing kadinya lah. Onyo pokoknya jeung awewe mah ka aing yang kemakananya. Si Onyo heueuh ari jeung awewe mah. Poho jeung ari urang, pantesan ditangan teh eueuh. Oh, situ banta. Saya boleh kenalan. Onyo. Wah, kasihan Balaka ayeuna mah. Boga awewe mah. Sia awas sia. Sia ne ka mana Onyo? Anjing ngece sia ka Anjing, aing. mak Juan bangun hang ribut sia. Urang tuturkeun ka itu. Urang ganggu. Kayak mana sebut maleng, urang rebut awewe. Karungan si Onyo. Aya ide. Takut sia dari mana? Si Unyu jangan ngobrol, kayak orang rebut bawa awewe hayu teh. Ayu, Hayu, hayu ulah lihat teuing. hayu bro. Terus latunya Emang mau cari keula. sore. Isukan we atuh nya ketemu deui. Insyaallah. Ya. Ayo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemuda ribu mah naonan ku aing. Bebeja ka mah. Ma. Mana si Onyo teh ieu teh? Tadi nang ngomong kata kadinya ada. Kayaknya kurang teangan hayu bro. Lah, dia kula enak malah sampai aing. Tua orang ge capek. Si Onyo ka mana nya jelema teh? Bos. Namun kapang di si Onyo urang gawean ya. Hayu. Datang sianat ke urang manehna susah jeung urang bahagia jeung batur. Macam teman macam apa ini? Aing dibeakan diteugeun ku aing aprok mah diteugeun ku aing ambek aing oge lah. Sarua. Kena kage urang nenggeul aing kayak nenggeul. Onyo, dia lah sia dia. Enahan pemuda ribu ya. Dia. Asa bahagia bener Dia ya. lah. Aduh. Dukula Dari sih atuh kalem-kalem naon ieu. Mana munye teh? Ih, pugunya eta teh nyaho, tapi isukan aing rek ketemuan deui. Cuma ngajakan ka aing. Kayak isukan disamper isukan. Aing ke siap-siap lah jam berapa? Paling jam 8-an lah. Jam 8. Heeh. Ke aing teang we kayak mah. Heeh. Tadi sia mak-mak ke mana tuh? Rek bebeja aing tadi nama bahagia aing. Anjing. Kakarek muronya. Oh, Pantes gua sia mah. muronya. Heeh. Kakareknya ku bijak mah langsung. Heeh, tadi nama. Geus aing balik kenal. Sia tapi bener isukannya Heeh, sia. benar Kenalkeun insyaallah. aing. Heeh. Awas ya tong bohong kenal kun isukan. Oh, dikenalkan ku aing tapi bohong. Tulungan Chan. Bentar. Saha maneh? Kajet, Chan. Ulah hit. Chan. Orang mana teh? Oh, pan sami hamil gitu dia. Gimik mau deket. Bebeja ka mah. Aku banget. Kajet. Chan. Tulungan. Lepas terbuka iman Chan. Iya, Ima. Lain. Kok